sakti nak luar biasa. Hari anjeun teh salaku naon di dieu. Kaulah salaku putra mahkota penerus perjuangan bangsa. Jadi bapak anjeun teh bapak kaulah nya raja negara ajar padan. Nyaeta nyata Prabu Anom Wiramanik. Hari anjeun teh apa? Henteu dengekeun heula. Yen bapak maneh teh nagara di jero nagara. Ieu teh masih kene karekat pada sakon nagara Astinapura. Kari-kari anjeun aya di nagara di jero nagara Astina. Berarti anjeun teh geus musik-musik ulama ngaudangkeun macan tu. Bisma. Naon? Ayeuna ceuk anjeun kaula nyi nagara di jero nagara. Bener, jeung tibatan kaula nyi nagara di jero Wesesia. Jeung heurim jeung naon. Jeung bau jeung meledos. Tapi anjeun ngaganggu kana teritorial nyi nagara. Naon teritorial? Wah apa? Wah iya putra mahkota dapat teritorial. Cik naon teritorial? Hah? Wilayah teh. Kaulah ge apa? Wilayah. Wilayah ngan kaulah mah. Pura-pura we. Pura-pura we kana perang. Anjeun teh geus nyokot hak negara Astina. Ya, dengekeun ku anjeun. Tingali buktina. Bukti kalawan nyata loba warga negara Astinapura anu pindah ka warga negara jadi negara acara padat. Nganu harti di negara Astina teh geus eueuh harapan pikeun masyarakat anu terdampak proaktif. Yang lain itu oleh sebabnya itu terlalu. Dia kenal ngomong kieu. Maksud anjeun teh kumaha? Mayat apa kana maksudna kaula? Tejen rek maksudna kaula loba masyarakat anu di bawah garis kemiskinan. Anu kiwarik pindah haluan. Nyata kana negara ajar padang pikeun teruskeun kahirupan sewang-sewang. Sabab dikarenakan di negara Astinapura kehidupan tidak jelas. Anu mana eta masyarakat anu di bawah garis bawah laut itu kedalaman anu awis pasisir jeung omama. Marketing properti. Iya we Satria. Naon? Maneh moal apa kana bahasa kaula jero teh aing ngapura. Kieu we bejakeun ke bapa maneh rek init moal ti nagara Astina. Lamun init syukur teh init ku kaula bakal dihancurkeun negara ajar padang. Memang kaula rek cicikeun. Nganggap enteng ka kaula wira sakti-saktina luar biasa. Jadi wira kusuma, wayahna video akang dilamaksa akang maehan urang-urang urang. Siap lah, yen konten jadi ke Facebook. Jadi anjeun trek kusir kaula, bener ya. Bisma mending anjeun we ayeuna jadi bawahan negara kaula. Negara Astinapura jadi bawahan kaula. Sabab kaula nya trek ninggulkeun kerajaan anu mana eta kerajaan teh kerajaan anu mana? Kartos. Da bangga. Coba lamun apa kana gambar mah aing nu bakal nguruskeun tapak lancak kaluhun urang baheula. Sabab kaluhun urang baheula geus mere papatah asli. Uga na. Anu mana eta uga teh geus aya di baheula wire ramalan-ramalan cuaca. Cuaca kek. Di BMKG. Anu mana ayeuna teh nyata hujan wae. Yang kaula teu ngarti. Teh Satria naon kieu ngomongna. Bima ngarti, ngarti aing ya. Ngarti naon? Ngarti ieu jelema gelo ya. Ya buru-buru di
podaran ulah dibawa ngomong ya kurang paehan nih Satria. Sok aing paehan ku salarea. Gulung aing ku salarea tong hiji-hiji kabeh sanegara astina gulung aing. Jeung raja-raja nak gulung aing aing rasa kesaktina luar biasa. Modal goblok. Jadi mereka Satria juga mereka itu. Tomboro angin sifatna manusia biasa, manusia luar biasa, alien. Oke para dewa anu yang disawarga mani cenger. Kabeh kalau bakal tunduk aluk. Sama kalau bakal jadi raja di raja, ratu mulku, nyata ratu anu ngarantuan ratu, raja anu ngarantuan raja, RT anu ngarantuan RT. Sok bayangkeun mah. Cita-cita kaula luhur. Karunya kana perungan aing teh. Karunya kana perungan. Kaula lieur jeung maneh ngomong. Bawa bapak maneh ka dieu. Bapak kaula teh kudu ka ieu. Ieu kaula anu ngawakilan bapak kaula. Sok. Kira huruf kaula tikikir saketik. Dihareup saeum. Itu kan saeum. Di luhur. Sosok kamu dalam sosok dapat. Jangan berubah Raden lah. Aing di ngomong di jeung saha. Aing resi teh guru kakara yang bagi jelema memang boleh kieu. Maneh moal nepi kana urusan ilmu kaula. Hah? Moal nepi bisma kaula tirakat bade kaula teh sataun kaula teh dahar bakong. Kaulah teh yang ngomong teh bahasa kolbu. Mana apa kolbu? Ari kolbu teh naon? Ari ko teh engko? Ari putih bala-bala. Jadi kolbu teh engko jadi bala-bala. Lawak pisan. Asal milih di si Komar ya mah. Aya leuwih. Foto dia yang ngobrol gelo ya. Di mana? Mana nyebut tuh gelo? Aing anak raja. Anak raja di mana itu? Anak sultan aing sebut tuh gelo. Mana? Tinggal di baju aing. Tinggal baju aing. Aing sok di mana mah? Raja aing mana baju gede gitu. Aing meletik. Terus kira calon jadi dah. Jika aing minta nu bener lah. Minta nu bener. Ulah make bahasa beureuk teh ka tepi ku aing. Atuh ngomong teh tadi atuh teh ka tepi ilmu teh. Dihanap ilmu teh. Bahasa nu sederhana. Berarti bahasa kaula kudu diturunkeun. Nu sederhana bener ka. Nu sederhana. Nu sederhana we. Hayang sederhana. Ya. Ini kalau makan padang. Makan padang teh naon cicing. Tuluy udah nak ngelieur teh. Kalau mengkol kana Minang gitu tuh. Jadi anjeun ayeuna mah arek ini apa moal ti negara kieu we bisma. Sederhana mah kieu we. Maneh ulah ganggu ka kaula, lamun maneh ganggu ka kaula berarti anjeun bakal harapan kaula we sakti luar biasa. Baralik sia. Rek balik moal Bapak. Itu ge maneh lamun nyaahkeun awak, lamun teu nyaahkeun awak berarti anjeun teu nyaahkeun negara jeung bangsa. Lamun teu nyaahkeun negara jeung bangsa, kaiguna bakal nimbulkeun hal-hal anu proaktif dina mangsa turun remuk antara abdi negara anu meureun ka tebis itu ngomong naon teh kieu. Ulah diajak ngobrol paehan ya. Lamun kitu sarana anjeun geus nantang ka kaula, kita tadi teh aing teh nantang ka mana? Tadi teh kita tadi aing. Hah? Biar mana teh ngerti kalau bahasa kaula geus tengah. Bahasa mutiara, Ciro. Mutiara mutiara terpendam. Mutiara kolbu, apa mana kolbu? Nggak usah digoblok. Kurang aja. Ya,
sok Pak Rai sok. Ya kapal itu Yang akhirnya cieun Yai, Wira Kusuma. Siapkan HP video ini. Video akan kamu TikTok. Tadi menuju di video menuju Yai. Iya, kuma bahasakan saingan tak ada ini bagus. saya kapal pergi. Sakali dia akhirnya mereka kesempatan ke mana? Wira Sakti. Turunkan sakti luar biasa. Guru komplit. Masya Allah, mau nggak jawab akhirnya untuk gitu. Bejakan ke papaman eta lebih can pertama. Sakti luar biasa. Hai. Udah sakti luar biasa. Goblok. Bejakan ke papaman jeung aing rapi pertama ieu ulah ngajak papa kaula latihan heula kaula. Wah, Salah putra mahkota nu bakal jadi penerus perjuangan bangsa sabab dina waktu lohor jeung magribna. Jadinya aya hal-hal anu bakal geus anjing. Biar kain lagi, ya ulah dibawa ngomong saya tanya, lain aja. Kurang ajar lebih di anjing saya ngomong ke mereka. Kurang ajar sampai start tapi kemana? Tiba, orang apa ya? Keliudana dia ulur aja. Bagian eyang gitu. Sok aja kok. Bisma gelut tinggal. Gimana nama? Lamun aing ele, berarti aing mana lebih jago ti aing. bebas gitu. Sok lamun aing ele, sepatu aing bawa kemana? Berarti Adidas gitu. Mundur, bima mundur. Ayo. Kurang ajar sesaktian Wira Sakti. Turunkan. Sakti luar biasa. Hutang pati berapati hutang berarti berapa? Emang lain ke hutang raus ya? Lu jaga aing sok aingnya ho. Hah? Ajak buat sepirakan. Hah? Kurang perang kiri ke mana teh ke mana? Kiri ke mana perang? Oh iya, ke mana? Ke mana? Oh, itu tuh. Kembali. Yai, video akan ini. Siap perang aneh akan ini. Adingan dia baju siap. Ayo jauh. Bismillah untuk aing ngaceng. 3 kali uppercut gitu ya. 3 kali nonyok jeung pusat. Ongkosnya teh sakti luar biasa. Aduh. Kayak DJ. Aya para urawa, panawa. Wira Kusuma Yai. Kakang
video parantos saya balik kumaha tong di-upload Yai. Dengan ampuh kaulah teh sakti tapi kieu siapa cek mereka tuh sakau goblok atuh. Coba yang wae. Nah, rekam jeung Rama teh geuning Yai kieu. Lain kieu sajo ini. Ai Yai di bekelan ai tingali ai. Yai, Pak. Aduh. Video ulah disebar. Pangeran Yai. Sulingnya bambu. Yai, kamalikeun ganapura Yai. Tunggu ganapura gana cakura Yai. Ngalikeun aing. Aduh, Yai pangmaloskeun pati Yai. Yai. Sulingnya bambu. Sulingnya bambu. Ampun kaulah Bisma. Mana? Geura sakti luar biasa di mana? Aduh. Sulingnya bambu.